Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui sareng Bapak dina pelajaran bahasa Sunda. Ayeuna urang ngabahas hiji materi anu kaasup kana sastra heubeul. Nah, dapat disebut sastra heubeul lantaran ieu sastra teh geus aya sameh bangsa deungeun datang ka urang. Jadi sameh carpon novel jeung sajabana ieu sastra geus aya. Pikeun tujuan pembelajaran ayeuna ka IKD-na hidup bisa baca wae di ieu di luput. Naon disebut dongeng teh atuh? Tah, dongeng teh nyaeta carita rekaan anu ukuranna pondok anu boga ciri khusus atau ciri utama nyaeta ayana kesan pamohalan jeung anonim. Begituna tangtu aya ciri-ciri khusus anu ngabedakeun antara dongeng jeung sejenna. Naon wae nu ngabedakeun dongeng jeung sejenna teh mangga urang gua raid. Ciri-ciri dongeng. Ciri-ciri dongeng muka hiji nyaeta ayana kesan pamohalan. Kesan pamohalan di dieu teh maksudna nyaeta teu kahati ku akal. Teu kahati ku akal kumaha? Nyaeta teu kahati ku akal pikeun urang anu awam. Teu kahati ku akal dina hal naon wae. Hiji, teu kahati ku akal dina kajadianana. Anu kadua, teu kahati ku akal dina waktuna. Jeung nu katilu, teu kahati ku akal dina palakuna. Teu kahati ku akal dina kajadianna, contohna seperti kieu. Jadina situ Panjalu. Kahati ku akal? Nurutkeun dongeng mah teu kahati ku akal. Naon sababna? Sabab ayana situ Panjalu teh lain tina kocoran cai, lain tina walungan di Bendung. Tapi cenah mah tina hiji gayung atawa tina hiji siwur anu dipocorkeun terus-terusan tapi teureun-eureun. Lajang gelek jadi hiji situ. Anu kadua mungkin nu terkenal luar biasa nyata di Bandung aya nu disebut Gunung Tangkuban Parahu. Eta kajadian teh teu henti ku akal. Nah, sabab tina dongengna apanan sang kuryang nu ngamuk terus najong parahu nepikeun ka nangkub. Jadi hiji gunung teu kahati ku akal dina hal naon. Gunung Tangkuban Parahu nu aya di Bandung atau mungkin ka Subang kaluhurna mah lain hiji gunung anu leutik, tapi hiji gunung anu badag luar biasa, anu gede kacida. Pamenta dayang sumbi kesang kuryang lain menta kapal Titanic, tapi menta parahu pikeun layaran duaan. Ayeuna jadi hiji gunung anu disebut Gunung Tangkuban Parahu anu gede luar biasa. Kabayang teu daya sang kuryang segede kumaha, dayang sumbinya segede kumaha, sabab ayeuna parahuna ge gede luar biasa seperti itu. Nu kadua, pamohalan dina hal waktu. Contohna nyaeta anakronisme, nepungkeun dua jelema anu hirup dina zaman nu beda. Contohna nepungkeun Sayyidina Ali jeung Prabu Kian Santang. Itu kan pamohalan. Pamohalan dina hal naon? Pamohalan dina waktu hirupna. Sayyidina Ali hirup dina abad ke-7, Prabu Kian Santang hirup mungkin sekitar abad 14-15-an. Dina UGS waktu anu sekian ratus tahun, tapi bisa tepung dina dongeng ka eta pamohalana. Nu katilu pamohalan dina hal palaku. Pamohalan dina palaku model kumaha? Pamohalana dina dongeng mah palakuna bisa sawae. Lain bangsa ning anu saungkul, tapi persatuan siluman jeung bangsa ning lembut liana bisa asup ka dongeng. Nu kadua, ciri tina dongeng nyaeta sumebarna secara tatalepa, tapi tatalepa tina biwir kana biwir. Kumatak muncul wa ciri nu katilu nyaeta anonim. Naon anonim teh? Nyaeta teu kapaluruh saha nu ngaranna. Eta ciri dongeng. Nu kaopat di dongeng nyaeta ngagunakeun bahasa lancaran. Bahasa lancaran juga kumaha? Bahasa lancaran teh jiga kumaha? Bahasa lancaran teh jiga Bapak ayeuna ngomong seperti kieu. Jadi lain ngagunakeun bahasa anu puitis, lain ngagunakeun bahasa anu saeutik tapi meunang, tapi ngaguluyur wae jiga Bapak ngomong ayeuna. Salajengna ciri tina dongeng teh nyaeta milik balarea. Milik balarea dia kumaha? Milik balarea teh nyaeta
hiji daerah anu bisa ngaku kana eta dongeng. Contoh, dongeng sakadang kuya jeung sakadang monyet, dongeng si kancil jeung buaya. Di Indonesia aya eta dongeng teh lain ngan saukur di Sunda hungkul, di Jawa aya dongeng seperti kitu, di Madura meureun aya seperti kitu, di seberang oge aya seperti kitu. Lain Indonesia hungkul, tapi di Malaysia ge nusok aya ditonton di TV kan aya eta dongeng. Artina dongeng lain ngan saukur milik hiji wilayah, tapi milik balarea. Sabar tadi orang ngaguar ngeunaan ciri-ciri dongeng, ayeuna orang guar ngeunaan wanda atau jenis-jenis dongeng. Secara umum jenis-jenis dongeng teh aya 5. Kahiji dongeng fabel, nu kadua parabel, nu katilu sasakala atau legenda, nu kaopat mite, nu kalima sage atawa babad. Urang guar sekilas-sekilas. Dongeng fabel teh nyaeta dongeng anu palakuna mutlak sesatuan. Ya bisa jadi ada kesalahan ku manusia, tapi secara umum dongeng fabel teh nyaeta dongeng anu palakuna sesatuan. Contohna sakadang kuya jeung sakadang monyet maling cabe, atawa si kancil jeung sakadang buaya. Eta kaasup kana dongeng fabel. Anu kadua dongeng anu disebut dongeng parabel. Dongeng parabel mah nyaeta dongeng anu palakuna manusia biasa. Contohna seperti dongeng si kabayan. Aya nu si kabayan ngalanangka, si kabayan ngalatutut, jeung sajabana. Nu katilu disebut dongeng sasakala atau legenda. Dongeng sasakala atau legenda mah nyaeta dongeng anu nyaritakeun asal muasal hiji kejadian, hiji tempat jeung sajabana. Contohna sasakala Gunung Tangkuban Parahu, sasakala Situ Panjalu, sasakala Situ Pagendit jeung sajabana. Pakumaha lamun aya nyebutkeun sasakala kuya ngagandong imahna, eta kaasup fabel atau kaasup legenda? Eta malen kaasup fabel, tapi kaasup kana legenda. Lantaran aya judulna sasakala, nyaeta nyaritakeun asal usul atawa asal muasal hiji kejadian tepat jeung sajabana. Jadi lamun aya anu judul dongeng sasakala hayam kongkorong subuh, eta lain kaasup kana fabel, tapi kaasup kana legenda. Nu kaopat nyaeta anu disebut dongeng mite atau orang biasa nyebut mitos. Naon dongeng mite teh nyaeta dongeng anu nyubungkeun jeung bangsa lembut lah, eta mah saning siluman itu temit jeung sajabana lah kali itu. Contohna di urang anu kamasur nyaeta Nyi Roro Kidul, eta kaasup kana mite. Nu kalima nyaeta dongeng babad atawa sage. Ieu mah kaasup meureun satengah dongeng setengah fakta. Nang sababna, sabab ieu dongeng teh anu nyaritakeun hiji kejadian atawa aya faktana. Faktana aja kumaha? Faktana aya kacatet dina sajarah, tapi alur caritana teu kaharti ku akal teh anu kaasup kana dongeng. Contoh nyaeta Prabu Siliwangi. Dina sajarah Prabu Siliwangi aya, tapi dongeng nu sumebar di masyarakat, dongeng-dongeng Prabu Siliwangi loba anu pamohalan. Eta tah panginten ciri-ciri dongeng aya 5 teh. Ayeuna sarua jeung karya sastra sejenna nu ngadongeng aya unsur intrinsikna. Unsur intrinsikna sami sareng carpon, sami sareng novel, sareng saneskanteuna. Nyaeta hiji aya tema atau inti cerita, nu kadua palaku dan palaku di dongeng. Tapi palaku di dongeng geus pasti menggunakan sudut pandang jalma kahiji, tapi pasti jalma katilu. Lantaran mau mungkin sudut pandang jalma kahiji misalkan kuring jadi sang kuryang seperti itu, tapi menggunakan sudut pandang jalma katilu.
Nu katilu ayana setting atau latar tempat jeung waktu. Nu kaopat galur biasana galurna galur maju jeung nu kalima ayana amanat. Di amanat pasti ayana dongeng teh nyata. Tadi dina ciri-ciri dongeng bahwa dongeng teh ngabogaan ciri-ciri ayana pesan moral. Nah, eta unsur-unsur intrinsik nu aya dina dongeng. Sami sareng unsur-unsur intrinsik saja. Kiwari mah sok aya pasanggiri atau lomba-lomba dina ngadongeng. Tah ayeuna urang guar kumaha carana. Nu kahiji kumaha cara ngadongeng. Nu pangutama nama nyaeta hidup kudu apal heula naskahna. Eta syarat mutlak. Lantana hidup teu apal kana besi atawa naskah dongeng pamohalan bisa ngadongeng. Eta syarat utama anu kudu dicangking nalika hidup rek ngadongeng. Nu kadua, nalika prungna ulah anu jiga ngapalkeun nyambung jeung nu tadi teh nyaeta kudu apal heula naskahna. Lamun hidup teu apal naskahna engke prung dina ngadongeng pasti bakal jiga anu ngapalkeun. Sok katangin anu jiga ngapalkeun sok kadang ulang heula. Tah ulah saperti kitu. Nu katilu kudu aya komunikasi jeung pamiarsa, kudu aya komunikasi jeung anu nonton. Ulah ngadongeng lempeng jejer ke hungkulna, tapi kudu komunikatif. Ulah nepikeun ka soca tengan saukur nolong kaluhur kitu pun atawa tungku ka handap atawa ngarek kagir ulah seperti kitu. Tapi panon atawa panenjo urang kudu nguriling ka unggal anu nonton. Eta komunikatif. Nu kasalajengna nyaeta ekspresif atawa kedalkeun ekspresi ulah dugikeun ka hidup aku, ulah dugikeun ka hidup cicing ngajantung tepuglu. Ekspresif luyu jeung eusi dongeng. Matak dina dongeng aya salajengna nyaeta neuleuman eusi dongeng alias kudu ngajiwaan dongengna. Kudu ngajiwaan eusi dongengna. Lamun hidup ngajiwaan eusi dongengna, ekspresi bakal kedal. Salajengna nyaeta ulah kaku, tapi bebaskeun we anggota tubuh urang, bebaskeun ulah nepikeun ka ngajanteng kaku teh parugu jeung sajabana. Ya, salajengna nyaeta intonasi cing jelas. Ulah duikeun ka ngedog-dog ngoceng cepugu atawa lambat pisan atawa duikeun ka abdi pade tawa kitu. Tapi anu kudu gancang anu kudu lalaunan anu kudu handap anu kudu nadana tinggi oge sarua kudu tinggi eta seperti kitu. Tah lamun hidup bisa nyangking kana eta insyaallah hidup bisa ngadongeng atawa nu pantes lah daripada ngadongeng ngan saukur kan dirina jeung Gusti hungkul maaf cing jadi pangawruh atawa nambah pangawruh ngeunaan dongeng tangtuna wae ku hidup kudu dibuar leuwih jauh deui, kudu dibuar leuwih jero deui ngeunaan eta dongeng lain ngan saukur cukup di Bapak hungkul. Eta pangitan dicekapkeun sakieu wae di Bapak nada siapunten bida aya kekecapan atanapi tindakan Bapak anu kirang pernah di namana hidup sadayana. Mudah-mudahan hidup sadayana ngahapunten kana budaya kelapatan Bapak. Mudah-mudahan dengan payun urang tiasa pang deui, mudah-mudahan Allah panjangkeun usaha urang sadayana. Ditutup wae pangitan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.